Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib Ramdhani dari kelas 11 TKJ 1. Pada kali ini saya akan membacakan carpon yang berjudul Dina Gabret Hujan. Bogor poe ieu teu eureun digeueur hujan. Da nya teu salah teuing lamun kota ieu boga lalandian kota hujan. Kadangkala sok dibarengan jeung angin, jadi hujan angin. Aya naon kitu dina waktu hujan? Dina waktu hujan keur kuring sok datang pasualan. Nyaeta pasualan pribadi kuring. Sual kakuateun pikeun ngopohkeun diadu jeung sual kakuatan pikeun narima kanyataan. Rusia bisa disebut kitu, ngan Rusia ieu bisa jadi kaalaman oge ku sawareh aweweh sejen lian ti kuring. Rea atawa saeutikna mah kuring teh nyaho, embung nyaho cindeukna mah. Komo meneran hujan ngabebret mah aya paninengan nu teu bisa laas kitu bae. Paninengan waktu jeung manehna nu jadi pasualan tur hese dipupusna matak sok ngaheurang dina pangsarean. Memeh peureum naha kudu terus diinget-inget atawa sabener-benerna kudu dipopohkeun malah kudu dikubur sing jero. Ari kudu dipopohkeun da hese atuh, tapi deui ari dikubur da sidik lain barang anu beungkeulekan. Kapan ieu mah urusan rasa nu teu weuleh nyangkaruk dina pikiran kuring. Peuting kamari dina diari kuring kungsi nulis kieu. Kuring teh hiji awewe mah diulang tinande kudu bisa nampa kanyataan sanajan pasalia jeung hate. Kudu dipaksakeun narima ieu kanyataan. Yen kolet kuring geus ngajangjarukeun kuring ka hiji lalaki pilihanana. Hiji lalaki ti kulawarga kenalan apa jeung ibu. Kulawarga nu sarua pada boga usaha kawilang sukses di kota ieu. Kuring kudu sanggup meuruhkeun hate kuring sorangan sangkan bisa narima lalaki ti kulawarga eta. Kuring teu wasa mungpang kana kahoyong apa sareng ibu. Puguh kuring anak awewe hiji-hijina, tapi ari si manehna lalaki nu sok nyangkaruk wae dina pikiran kuring kumaha dasar kuring. Harita duaan narangtung di emperan hiji rumah makan. Duka rumah makan naon da teu disidik-sidik ngaranna, teu hayang nyaho deui. Ngan lamun ningali ngaranna mah sigana rumah makan nu asalna ti nagara deungeun. Nu matak kuring teu asup da kurang resep ukur milu ngiuhan wungkul. Hujan ageung nya, manehna ngaharewos bari ngareret netep kuring. Kuring ukur wunggeuk bari imut males harewos. Manehna nu teu lesot netep ka kuring teu sadar leungeun jadi paadeg. Kep pacekel-cekel haneut ku rasa mapay saeutik ka sakujur awak kuring. Duka sarua duka henteu rasa kitu teh kana awak manehna oge. Da teu ditanyakeun lah sarua meureun. Lila-lila hujan ngaleutikan angin ngahiliwir tiis. Cai nu ngamalir di jalan kadenge ngeureulek terus siga teu mirosea ka kuring jeung manehna. Sabagian ngocor kana solokan sisi jalan, sabagian limpas ka tengah jalan jadi cilencang. Leungeun teu karasa bet jadi pasangkeuh-sangkeuh. Panon kurang ngareret ka manehna nu awakna leuwih jangkong ti kuring. Manehna make jaket warna beureum ati calenana jeans hideung ukuran standar. Ditilik-tilik siga teuing bade uwih ayeuna. Kuring ngaharewos. Hujan keneh ceuk manehna, sorana laun. Wios atuh ke baraseu acukna geura. Manehna netep antep ka kuring netep keuna baju warna kaayas kekembangan warna favorit kuring terus ngareret kana calana panjang nu warnana hideung meles. Ret deui kana sendal kuring nu talina make gesper mani imet manehna merhatikeun pakean kuring ku tetepan nu khusus keur kuring.
Sok manehna muka jaket sok diasongkeun ka kuring sangkan dipake teu hese rap ku kuring dipake. Ngan tosan raat hujan sakedap deui atuh nya kitu ceuk manehna cekelan yeung leungeunna mingkeun puguh mingkeun pageuh. Ari kituna mah bener hujan tacan raat bae kuring tacan bisa ngajelaskeun nu leuwih genre yeuh kuring rek ngadahup ka lalaki pilihan kulawarga kuring. Sanajan manehna geus lila nyaho kana pasualan kuring eta tapi kuring ngarasa tacan cukup waktu pikeun ngajelaskeun ka manehna pan salila ngiuhan oge ukur ngajanteng teu loba panjang cacarita sakecap dua kecap bari narungtung nangeunaan hujan nu ngagebret asa piraku kudu ngobrol bari cingonggo mah dina emperan. Era meureun disangka tukang tapi puguh ge kitupan teu karasa cangkel harita mah. Waktu nyedak ka buritret kana ari arloji ditanggalikeun ka manehna tuh tinggal tos tabu satengah genep ceuk kuring. Keun wae sina muter dugi ka 6:30 malah kitu tembel manehna bari seuri lain seuri bungah tapi seuri nu dipaksakeun keur kuring. Ih kuring nyiwit kana cangkeung manehna. Hujan teh teu raat bae jiga ngahajakeun nitah cicing ulah waka balik ka kuring. Alam jeung suasana ieu beuki karasa mangaruhan kana pikiran narawangan dina jero hate sowangan mikiran balik mikiran hujan mikiran manehna mikiran hujan. Henteu kuring mah teu boga hutang ka sasaha duka ari manehna mah tapi muga-muga bae teu bogaeun hutang karunya keur rek pisah jeung kuring. Geuning hujan kalah ngabadagan terus mingkin ngagebret sawareh jalma-jalma nu lalar liwat marake payung mah tonggoy lalempang sabaraha deui nu ngaruyuhan caricing jiga kuring duaan oge sarua pada cicing ngajarenteng teu misrosea ka kuring nu keur ngajarenteng duaan. Kitu geuning kaayaan di puseur kota mah teu pati paduli ka batur jiga kuring nu sarua tara marhatikeun batur. Paduduaan jongjon nangeunaan ngecrena hujan nu keur dicicikeun ti langit kalimpudan ku haneutna ranggeuman leungeun manehna nu haneutna nyasrak kana getih kuring. Awet hujan teh ayeuna mah kuring nu ngaharewos sae ceuk manehna. Naha sae tanya kuring halon. Pan mah lamiduaan kitu nya. Jadi kuring nu seuri leutik. Teuing rasana nanaon nu keur karasakeun. Leungeun manehna meulit kana cangkeung sirah kuring ge lalaunan ngulahek kana tak-tak manehna. Tingtrim karasa nya tingtrim. Coba mun teu hujan terus kuring mulang moal bisa paduduaan kieu moal bisa pageye-geye kieu. Teu bisa silih cekel leungeun kieu hujan. Duh guludug guning dina dada teh karasa siga aya nu ngagalurura. Aya nu ratuk di jerona jiga ombak laut kidul. Tapi da tingtrim karasa asa embung lepas tina cekelanana kuring ge teu wasa ngalepaskeunana. Teu bisa ngan tetep ayeuna kuring kudu mulang. Wios hujan oge bade euih ayeuna ceuk kuring aya rasa hanjakal jeung katugeunah. Ingat kana caritaan kolot yen kuring kudu guot balik sabab peuting ayeuna rek aya nu daratang ka imah. Maheutkeun jangji antara dua keluarga nu rek dicindekeun. Kulawarga kuring jeung kulawarga sobat apa. Geus surti ningali paroman kuring nu ngemu katugeunah. Manehna ge eleh deuet terus ngalengkah ngagupayan beca nu ti tadi keur ngetem. Dipentaseun jalan beca ngurunyung nyamperkeun di sarengan dugi ka bumi. Nya manehna nyarita pinuh panghareupan sangkan kuring ungguk ngaenyakeun. Wios teu kedah ceuk kuring. Da hoyong ulah. Abdi teu tega ninggal salira euih dina hujan ageng kieu. Hayu manehna keukeuh. Memang saeunyana hujan teh ngagebret deui siga nu geus ngarti ka manehna yen kudu maturan kuring balik naek beca.
manehna nuyun leungeun kuring entah asup teu heula kana beca. Laju beca lalaunan ngageleuyeng melah Cilencang nu limpas ka jalan. Di tukang beca anjeujeu bari ngaboseh teu nolih kana calanana nu geus baraseuh. Egakna kadenge ngarege karunya kacipta tirisna meureun. Kuring mah jeung manehna diuk padempet-dempet karasa aya nu ngahaneuteun. Waktu leungeunna sabelah melit kana auk kuring. Sirah kuring ngalehek dina dadana. Aya ketak jajantung nu nyimpen katungara dina diri manehna. Tunggara sabab rek pisah jeung kuring dina peuting ayeuna. Kuring geus nganyahokeun aya harewas nu ditempokeun kana ceuli kuring. Teuing naon ngutangan karangan sora guludug jeung jeleugema gelap. Beca dieureunkeun ku kuring ngahaja rada jauh ti imah. Di kantun nya ngan sakitu nu bisa kaucapkeun kuring lalaunan turun tina beca. Asa berat kacida berat papisah jeung manehna. Ukur panon nu silih pelong nu pinuh ku tanda tanya. Boa iraha bisa patepeung deui, leulempangan deui, ngiuhan deui, naha usum hujan engke. Cantang tu, kuring teu nyaho. Manehna ngahuleung basa kuring nyaram ka manehna turun tina beca. Ngahaja bisi aya nu nganyahoankeun era sieun. Satengah lumpat muru ka imah tah da sieun jibrek ku Cihujan. Memeh muka panto ngahuleung heula sakedeung ret ka tukang tengo bisi manehna nekat nuturkeun syukur henteu geuning. Hate manehna geus janglar meureun. Tapi ieu jaket manehna masih napel na awak kuring teu bisa kukumaha rek balik deui. Nyikeun jaketna luwak liek tapi beca geus teu katingali ka mana leosna. Peutingna hujan geus raat, nyaan raat pisan nya we. Hiji lalaki pantaran manehna datang, lengkap jeung indung bapana. Samobil dina riungan eta kuring diuk di gigireun indung kuring. Tungkul siga buuk beunang mabuk teu wani mungpang kana kahayang kulawarga nu ti anggalna geus dipasinikeun yen kuring kudu jatukrami ka lalaki pilihan apa jeung ibu. Hiji lalaki ti keluarga nu geus lila sosobatan jeung apa sakali deui. Kuring teu bisa mungpang teu wani ngalawan ibu jeung apa. Najan hate ngoleang hariwang kuring ngolembar sajeroning rumah tangga jeung lalaki pilihan apa. Da puguh rasa mah ukur keur manehna nu harita ngahuleung dina beca. Ayeuna teuing kumaha satengah taun karasa rumah tangga kuring mah karasa biasa bae. Dina waktu salila eta teu kungsi amprok jeung manehna tea. Nomor kontakna ge geus di-delete ku kuring. Ngan sakepeung mah kuring ge sok sono tapi pan teu bisa teu meunang pan sidik kuring mah geus rumah tangga jeung lalaki pilihan kolot. Carita jeung manehna kudu dipungkas diputus dipampengkeun jauh pisan dikubur malahan. Ayeuna mah kuring geus boga lambaran anyar jeung salaki kuring nu sah mihukum. Kuring kudu jadi pamajikanana nu satuhu satia ka salaki najan teu didasaran ku rasa cinta ti anggalna. Di luar hujan ngagebret sora HP nu disetting ukur digeterkeun ku kuring di sada luhur toalet. Rada reuas puguh di jero kamar ngan sorangan bari anteng maca koran. Asa lesot jajantung mun pernah mah monganna ketang gegelehan di tempat pangsarean deket HP. Leungeun nu keur nyekel koran rikat ngarewel HP aya nomor anyar nu asup kana WA. Dibaca pesenna, abdi nuju ngiuhan di payeuna rumah makan tea hoyong pendak sareng salira tiasa teu. Sakitu nu kapunggel dina WA. Beuk hate ngageubeuh panon ngareret kana jam dinding nu ngadaplok luhureun toalet jam 4:30. Kuring can ngabales layar HP. Ukur diteuteup aya rasa bunga, aya rasa sono tapi aya oge rasa bingung. Rasa nu pacampur jadi tagiwur teu puguh. Kuring sajongjona ngahuleung ayeuna kudu nangtukeun sikep di henteu-henteu oge kuring teh geus rumah tangga. Boga salaki teu bisa terus-terusan jiga kieu. Ras ingin kana
jaket manehna. Jaket nu teu kungsi kabikeun deui, jaket nu ngalantarkeun kuring inget bae. Lomari dibuka, jaket dibungkus kantong kresek, siup kana kantong teu lila ucul, ucul terus ngagedik ka luar rurusuhan. Siku ngadagor ku seun panto ge teu dirasa padahal mun aya nu ningali beungeut kuring mah atra muringisna samemehna dina sacuwir kertas luhur toalet kuring nulis, abdi meser heula rencang sangu, sakitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.